Ibu Titi Dewi, Umi Eti Rustam, Ibu Juremi, Mbak Asep, Mbak Kiki, sareng Pak Amin, Bu Amin, sareng anu di Rawas Semut teh saha sih Kang? Ning Sugiyarti, Bu Ning Sugiyarti. Oh, Ibu Ning Sugiyarti. Sareng iya anu di Bulakapa teh Ti oge nya, Ti. Anu di Bulakapa sadayana seueurna Titi sadayana eta teh. Buka eta teh. Ti. Ari abdi mah sareng Abi, Mama Yati, Mama Nenti berurutan akan Eti 3, Yati 4, Nenti 5, Tilu 45, tuhnya Tilu 45. Berurutan namina. Sami sadayana ge nuju menyendiri sadayana eta teh Titi teh. Sadayana jomblo sadayana. Eta mah kaleresannya, eta mah. Kaleresan duka teh mah di kaleresan pisan. Ngepas pisan teh mah ngepas teh. Kang Eka ieu sate Kang Pradana teh Warsi. Tamana tuh teh Warsi teh Selami. Teh Warsi teh. Mohon berat. Mohon Kang Eka Bang Ahmad. Bang Ahmad. Kang Eka Pak Amsori nya. Pak Amsori leres anu di Karawang. Kang Eka sadayana tuh. Kasadayana wae mah, enggak mah. Eta anu nuju ngambek teh tuh di ditu di jam. Oh, aya keneh nu masih ngambek aya. Masih ngambek wae Kang. Keun we lah antepkeun. Pasian permen teh atuh. Mohon kedah di jajanan permen. Mohon Kang Eka sadayana we fans radio samhaan mugi sararehat sadayana. Mugi nanti kangge Akang Dedi oge sang saisi sakeluarga mugi sing sehat sadayana ya Kang ya. Sing rezekina ba anu barokah. Amin. Akang di dieu mah ieu panas di Bekasi mah. Panas pisan. Mohon panas. Mohon da bieu di dieu ge panas ieu teh, mohon. Panas di luar jeung panas di jero eta teh. Di jero mah henteu di luar. Henteu sugan teh panas di jero. Di jero mah tiis Kang. Oh, tiis. Hai, raos atuh ari tiis mah nya. Tinggal berenang. Sumuh da teh. Paling di ditu abdi engkeun jalan-jalan ditu menuju ka ditu ka Banaka Cibulan, Kalingarjati, ka Curug Cidomba, ka mana-mana. Nya salam eta ka tempat-tempat wisata anu aya di Kuningan. Mohon Kang. Mudah Kang kasadayana Kang ya, Kang Akang Dedi sareng teh isi hatur nuhun, belajeng manten tugas dugikeun karengse. PDO memang cespleng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nya Kang eta mah etinya aduh ini resep mah eti mah nyarios teh ini lancar Kang salancar awal bulan. Nah bet awal bulan lancar Kang jelema mah mun awal bulan teh lancar Kang eta teh kaditu kadieu mun pertengahan teh Kang sok lalemus cicing di imah eta teh kadang manyun teh. Emang loba lu kitu? Loba tuh Kang. Abdi ge da kitu Kang. Kadang mun awal-awal bulan teh siga nu sibuk ka itu ka dieu meahkeun duit. Pertengahan bulan mah di imah we manyun. Loba lu kitu teh nyajinya. Loba Kang. Komo anu teu bisa nyimpen mah Kang. Nyimpen naon teh? Nyimpen duit. Mana nyimpen naon, masa nyimpen lalaki. Aya bener pertengahan bulan nyimpen lalaki. Kang eta mah nu kapaksa Kang. Kapaksa kunaon? Kapaksa hayangeun wae. Atuh, kamana Kang Amsori nya cinya? Kang Amsori mangga sok diantosnya naikna lewat dieu lewat telepon tong lewat para. Nah bet lewat para gitu pilih we lewat para mah disangka itu nanti beurit. Nya maksa teh ngalakungan telepon eta teh ngalakungan telepon Kang tong ngalakungan anu sanes Kang ngalakungan anu sanes mah ditampilin ku batu.
batur. Ditampilin ku batur eta teh. Ditampilin ku batur.